Majikan itu teboga anak, mah bapak. Mata mula segala riweuh lamun ngawinkeun da manehna mah teu diperlukeun mah bapana. Hajeun teh cicing dirinya moal ditanya ku Pak Amil, mana moal. Tapi bapana mana? Cek mana teh emang bapana kudu bae. Kudu wing era. Piraku era? Masa? Ieu bapana Kang Uce. Sugan teh ya tiba heula lain Kang Uce bapana. Aduh, ya Allah. Katarak nyaho tah berarti keur akad doang. Mimitina mah bapana mah ieu orang jauh ieu teh. Aduh. Fayajibu ala rajul nafaqatu zawjatihi bitamkin tammah bihasabil qadri al-laiqi. Wajib bagi seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istri. Awas, nafkahna karena iwat. Awas, nafkah itu lamun ke keluarga iwat atau muawadah. Lamun ka korabat muawanah kade nafkah kieu urang karena beunghar terus dulur urang teh cicing di urang nya eta mah arek alo arek saha bapana eueuh mangkat tetanggungan urang. Tapi pamajikan itu adalah muawadah iwan sebagai pengganti. Lamun tadi mata dulur ngaranna muawanah. Naon bedana? Lamun muawadah itu jadi hutang lamun teu mere. Biasana mere teh sapoe 10.000, teu boga duit pisan, itu jadi hutang. Berhak pamajikan lagi. Tapi lamun kerabat cicing di urang itu muawanah teh jadi utang ketika eueuh nya eueuh bae guys. Ya nafkah. Jadi nafkahna bitam kitam. Ayana nafkah itu karena pamajikan nakarak bengkang. Lamun pamajikan teu nakarak bengkang menang urang teh mere nafkah gitu. Jadi nafkah teh ku sabab ngajeng. Ongkos ngajeng? Ngajeng. Lamun teu ngajengan kumaha teu dibere duit? Teu naon-naon. Sebab itu tamkinit tam. Ya. Iya. Tulis kurang di kamar, wajib salaki mere duit lamun pamajikan ngadengkan. Cek pamajikan emang aing dong. Itu dibayar ya undang-undang. Nah, undang-undang nak kitu aya dan nafkah teh. Bintang biasa bil qadri Allah sesuai dengan kemampuan. Wa ya mindarun fil qillah wal kasrati bi tibari isarihi wa isarihi. Mere nama sesuai dengan kemampuan orang. Lamun orang mampu neng sapoe 500.000 ridho. Atuh leuwih diri ridho. 200.000 ridho, 100.000 ridho, 50.000 ridho, 40.000 dong. Aduh, Allah. Tamkin. Wala tasqutu nafaqatuha bimudi zaman bila infakin bal tasiru dainan ala rajul. Wala tasqutu nafaqatuha tegugur nafaqah salaki ka pamajikan ketika teu boga duit. Bimudi zaman ku sabab teu dibere duit poe ieu poe kamarina bal infaku bal tasiru dainan ala rajul bahkan menjadi hutang.
berat amat ya jadi hutang kieu. Nah, aya deui istilahna kieu. Istilahna ieu keur nyaritakeun pakoh harian. Aya deui lamun istilah guru mah kieu. Ieu arek bayar jam hidup apa jam pae. Gitu. Pan lamun guru kan gitu. Nu ngajar kabeh ge jam hidup atau jam mati. Lamun jam hidup sumpana 10.000 sejam. Saminggu baraha ngajar. Gitu nya. Saminggu ngajar sumpana 10 jam. Berarti 100.000. Kali 4 minggu 400.000. Ayeuna jam mati. Artinya jam mati mah henteu nempo jam. Pokona mah sabulan 200.000 we. Eta mah arek ngajar, arek itu sabulan sakitu. Borongan. Nah, ieu napakoh ieu urang lamun fokus ka napakoh nu ieu urang lieur. Mana aya deui napakoh jam mati. Petani pokoknya mah taya pada dia menang saton tangis berekeun mahi teu mahi sia gitu teu mahi tembak wae gitu ya gitu wah sebab urang mah emang teu boga duit terus-terusan tuh jadi kaditu nama perdamaian damai jeung pamajikan teh ya gitu. Tapi pada hakikatnya tegugur tuku bola taskutu dapat menjadi zaman balik li'anna nafaqatu zawjah nafaqatu zawjati mu'awadatun fi muqabalati tamkin sebab mere nafaqah ka pamajikan pada hakikatnya mah mayar ngadengka makana lamun teu ngadengka kumaha tenang urang teu dibere duit. Kan noel deui teu mere duit deui. Teu pamajikan geus sampe. Aduh ya Allah. Pamajikan teh diutang ieu. Ulah sampai budak jelema anu tukang ulin. Awena ulin, pamajikanna ulin. Nah, pan ulin bae sebulan sekali moprok na jadi imah. Begitu moprok dar bae sare bareng. Eta cek salakina mah pohon lain pajar pamajikanna. Dibayar langsung. Nah, 100.000. Pas keur mandi tadi ketok. Keur mandi teh ingat, ya Allah, eta kan pamajikan aing kunaon dibayar ieu. Waduh, aing kanyahoan berarti ya tukang ulin. Keur boga pikiran gitu diketok tok 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 tok. Aya naon? Ah, ieu pulangan 50.000. Lah, mana deui poho deui. Pulangan. Aduh ya Allah. Tah, panna kitu ge aya berarti kejadian nu kitu. Bikhilafi nafaqatil qarib fa innahu tasqutu bizalik. Berbeda dengan nafkah ka keluarga. Ieu urang siap-siap ieu. Sebab lain saeutik jelema asup keluarga nuturkeun urang. Anak lain naon lain. Tapi nuturkeun mah di urang, dahar di urang, nanaon di urang kitu tah. Awas ya. Gugur nu kitu mah li'annahu mu'awalatun eta manulungan. Kenapa gitu ngan terus-terusan? Nah, eta berbicara masalah nafaqah anu kadituna judulna tai. Itu pada prinsipnya manusia itu adalah mayat yang berjalan. Aya deui dina keterangan al-insan huwa al-qabru, manusia itu adalah kuburan. Geuning kuburan pernah ngadahar daging hayam teu? Berarti daging hayam didahar ku urang. Hayam paeh kan? Diasupkeun ka urang berarti kuburan hayam.
Ada hari daging B, dagingnya diasupkan ke orang berarti kuburan B. Itu tah kuburan. Nah kuayana kitu, lamun dia kuburan tadi poles angker baik. Ieu kuburan tadi poles angker pisieun, matak lain saeutik awewe lalaki balik ka imah sieun ka pamajikan. Aing mah angker lamun pamajikan. Tah, sarua di kuburan. Tak kuburan yang kuburan sare saranjang silih rangkul berarti kuburan yang kuburan silih rangkul. Nggak silih rangkul teh keluar kuburan letik. Dah ngaranna anak. Gitu. Aduh ya Allah eta kuburan. Nah, supaya ulah angker baca dan Al-Qur'an. Nawiru buyutakum bisolah. Biqiraatil Qur'an. Gitu tak eta nyaangan kuburan, nyaangan awak kuburan, anu kos kuburan. Nawiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Alhamdulillah puasanya kang uceng geus 7 kali tamat Al-Qur'an. Eta hebat amat 7 kali tamat, kan 7 kali ngajikeun di kuburan. Eta nah lain kul kewajiban eta mah hampang walaupun berat hampang berat contohnya kos kurang anu pura-pura jadi jagoan kurang kan pura-pura jadi jagoan kasawah sorangan ngajakan pamajikan usaha sorangan ngajakan pamajikan coba tuh batur mah kasawah bareng ngakebut ngandur bareng urang mah jagoanan. Nah termasuk ringan kene eta mah sebab urusan babado nu paling berat ieu wajibu ala rajul aidan ta'limu zaujati ma yahtaju lai min furudil ibadah wa sunaniha. Wajib salaki ngajar ilmu agama ka pamajikan. Coba eta. Fardu salat, rukun salatna, sunnah salatna, fardu wudu, pembatalan wudu itu wajib. Urusan masalah zakat, pokoknya urusan agama, syariatul Islam, kewajiban lu jadi salaki. Tadi ajarkan dosa sarilana. Tadi ajarkan dosa. Umana mun dosa, pasrahkan ke majlis, bari dia gratis ka ustadna. Ayo we jelema. Waalaikumsalam. Salam naon? Tak abdi ieu masrahkeun istri abdi ngaji di dieu seminggu sekali di amplopna ya. Masya Allah, iya wajib. Doraka diajarkan. Doraka. Maya kaju min furudil ibadah wa sunaniha min toharatin babacaan wudu fardu wudu eta nu karana itu eta dites urang pamajikan fardu wudu aya sabaraha jadi nanyakeun bae di lain kudu ngaji kedoraka urang nyaho aing teu bisa ngaji kurang kawin ka aing. Doh. Ya, kitu harus diajar teh. Emang aing mah nyaho tinggal lagi mardut. Ngaji anak ka dia, bohong aing mangkat ke jero. Nuturkeun salakina. Ye, tuh lain jadi ngaji. Aduh. Dia ngaji deui. Tentu anak deui nu keluar teh. Min taharatin wa sholatin wa zakatin ilmu zakat bedaan kurang wa saumin tentang masalah puasa wa hajin tentang masalah ibadah haji umroh wa
ma yata'allaqu bil haid nu aya kaitana jeung haid. Subhanallah. Walaysa lahu darbuha ala tarki shalah wa nawiha min huquqillahi ta'ala. Tapi lamun pamajikan teu daek salat teu meunang urang gebag-gebug ka pamajikan. Teu meunang urang digebug. Kitu nya beda jeung anak. Awas, lamun anak mah umur 7 tahun, salat, boom, salat, 8 tahun, boom, 9 tahun, salat, boom, 10 tahun, boom, kena salat, sahabat, wajibnya bertagih, ngan pamajikan, nah ulah, lalu disebut, kudu makan, kemana dia? Bubuntal, balik, sab, kan itu, gitu.